Padahal ieu teh posisi keur kemarau panjang sarmang di Cicalengka teh. Keur kemarau panjang tapi tingali perairan yang ada di daerah Cicalengka, tepatnya di Desa Narawita. Pesawahan Desa Narawita itu sarmang. Sedangkan Desa Narawita teh posisinya ya geografiknya lamun ditinggal di arah Tanjung Laya we misalkeunana. Dia aya di luhur tapi tinggal di posisi perairanannya caina gitu sareng. Saya akan menyeberangi ini jembatan tradisional yang ada di Desa Narawita. Endek-endekan sareng euy. Ah urang ulin we poe Jumat ayeuna mah ngontena sareng di dieu ye. Tingali caina sareng. Bisa terpercaya iya posisi teh daerah luhur, daerah Narawita teh. Si bapak nuju ngarambet jeung si ibuna. Sehat terus bapak, mugia sing panena seueurnya. Geningan aya musuh petani sarmang. Nah keur digantung. Nah pantesna seperti ini. Jadi tikus-tikus berdasi oge gitu hukumannya harus seperti ini. Bapak ngiring ngadambel video. Harusnya para tikus berdasi ini hukumannya atau disahkan RUU perampasan aset milik koruptor secepatnya sama DPR. Jadi bakalan sieun tah korupsi teh sareng. Bener tuh. Uing keur disaung sarmang mengingatkan sayahnya ketika keur leutik keur zaman sok ngarit gitu. Keur zaman sok ngarit mawa carangka, mawa tanggungan, lamun aya saung kieu teh sok ngaso heula. Ieu caina sarmang ningali. Ieu posisi luhur Desa Narawita teh tapi caina bisa subur kieu nya. Tapi cai subur iya bakal beberapa tahun ke depan ataupun berapa puluh tahun ke depan jika pemerintahnya, kita sebagai masyarakat, tokoh masyarakat dan tokoh para pedesa-pedesaannya gitu pora anu ngagegeh orangnya teu bisa ngajaga gunung anu di luhur, contohnya Gunung Nagreg, Gunung Mandalawangi, Gunung Cikancung Pangradinan, atau napi gunung anu di daerah Dampit. Kabeh gundul moal aya siga kieu. Di dia orang kudu boga kesadaran diri dalam menjaga lingkungannya sarmang supaya tetap para petani orang menghasilkan apa yang diharapkan dari bertanam padi. Pokoknya mah iya nu unik nama. Pokoknya mah lamun di Indonesia make hukum para koruptor tikus berdasi digantung seperti kieu aman tah duit rakyat teh. Setuju tuh? Pemandangan sarmang. Oke, tosel ngontena sarmang. Nu penting mah bisa ngocoblak ari ngonten mah. Kita menelusuri jalan tradisional lagi sarmang. Dihandap teh cai sarmang ka ditu teh tuh. Gede di ditu teh ngocorna sarmang. Padahal ieu posisi daerah Narawita lamun secara geografik dilihat dari Desa Tanjung Laya ada di atas, tapi sangat subur sarmang. Cainanya tuh si ibu keur alandur sarmang sakedeung deui ge jual-jual koneng we nya parena teh paranen. Genaheun ieu